Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Urang ge lamun aya kebo ngakal bacakeun ieu. Bacakeun ieu. Sia mah dibayar wiridan bangun teu percaya ka aing. Jidu badak kula wala orang ngalawan kiai memang kumaha gitu. Ayat-ayat lamun geus digunakeun ku kiai, masyaallah. Ye lain lalawara. Baca ayat ieu. Bacakeun ayat ieu, aya sapi ngakal bacakeun ayat ieu. Aya kuda ngakal bacakeun ayat ieu. Aya naon bae nu deuk ngahantem ka urang, bacakeun ayat ieu. Jarau jawara bangkawara ka urang. Anggap urang ieu teh pedet. Pedet sia. Diuk sia. Bacakeun ayat ieu. Awewe ngakal bacakeun ayat ieu. Pedet sia. Ujian ada nurut. Nu di luar teh nyaho. Lamun kebo dek dipencit haju hese di talianana bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Si Tuhan leungeun urang tah. Po. Si Tuhan mun loba tiruna. Usapkeun tah kadinya tah ka hulu kebo. Hulu kebo usap. Usap hulu kebo make cidunu tadi tah. Sok cobaan. Beneran ieu Mas. Beneran ieu lain lalaga, ieu lain lalaga. Ciduan. Kuek. Enggeus. Ya, geura talian nurut. Ieu jampena lain lalaga, naon bae. Awewe teu nurut ka urang, bacakeun. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Usapkeun ka embunanana. Nurut ujianana. Aduh, ya jawara. Menjawara. Bacakeun ku urang. Jawara marah ka urang. Nyada tulak cangkeng geus lain di dieu. Tenang, ulah gimbir saeutik-eutik acan ieu ayat dibacakeun ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanuluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzi. Sia ya kurang itu. Ya koldekeun aja kumaha ge. Ayat ieu kumaha gitu. Lain lalawon. Ye. Tah kiai geus nyaho kuari carana teh carana. Diwirid ulah loba-loba sapeting diwirid 625 puasa 117 poe. Siapa yang manjur mau puasa? Oh di dituna. Yang manjur untuk puasa-puasa. Oh di dituna kudu puasa bae tetep bae. Masih kena aya. Ulah wakadi dari ulah wakadi naon ngaranna diwirid masih kene aya syarat-syarat nu lain, hadiah dan lain sebagainya. Coba cenah kiai tulis, wah tuh mah kudu ojol jeung sapi wiridan eta mah. Ieu mah keur carita pan itu maknana sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid hina fil hayatid tah wa dhillatun fil hayatid jadi hina sia hina teh eleh berarti kan. Langsung Kangjeng Nabi Musa naik cekel ku Kangjeng Nabi Musa eta anak sapi
beheungna maka nu dicekel tetap sageusna beheungna teu berdaya eta anak sapi dijengjing ku Kangjeng Nabi Musa. Eta kabeh kaum nareulekeun buaga amat hati Kangjeng Nabi Musa. Sakumaha ngajingjing anak kotok. Apan gede anak sapi mah tuh Kangjeng kumaha ge. Mun kitu anak kotok, bebek lah bebek, soang ka harti lah soang. Pajen teh kumaha ge atawa embe ka harti ieu mah kan anak sapi. Cekel cekel beheungna. Bawa ku Kangjeng Nabi Musa. Datang ke kota Kangjeng Nabi Musa langsung nyokot bedog. Pencet ku Kangjeng terus getihna dikumpulkan dibawa ke laut Yordan dibawa ke laut langsung jelema-jelema anu encan tobat kita nginum cai laut eta begitu nginum cai laut nu tadi teh langsung mual kalaluar cai ti ceuli ti irung ti mata ti unggal-unggal liang. Ulah lalawara. Tuh, mentak lamun aya jelema maling geus sarua bae. Aya jelema maling hayang kanyawan pamalingan-pamalinganna. Bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina takhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Coba. Aya sabaraha urang dicurigakeun. Inum aya 10-an. Inum tak. Henteu nanaon. Maksudnya teu aya pengaruh naon apa henteu naon horeng nu malingna kiai. Atuh paingan atuh batur wareakeun horeng nyana pamalinganana. Da ieu ayat lain lalagan gagahna pohara jasa. Masya Allah. والذين اتخذوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Wallahu alam bimaradi sanyanya jelema ari jelema anu beramal ngagawean kana amal-amal goreng tuluy tobat. Iya nyabut di tindak kagorengan mimba dia sabada manehna ngalaksakeun geung kagorengan ajwa amanu ngimankeun ka Allah babari jeung Allah mah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim sanyana pangeran anjeun mimba dia sabada tobat yakin pisan ngahampuratur dedeh jeung nyaa nginahin urang boga pangeran Allah mantep jasa urang tadina kurang beramal bahkan urang baheulana teh kungsi kabair ngaranna ge pergaulan aya mabokan aya zinahan aya malingan ieu mah asalna mah dosa panggedena aing nyundul dosa aing ka langit loba-lobana dosa ulah leutik tobat ke Allah tuturkeun ayat ieu boro-boro kakarak zina kakarak mabok cacak-cacak musyrik nu tadi ngaibadahan ti Allah teh pindah ka pedet balik wari tobat Allah ngapura eta kan geus kaluar tina aturan sabenerna mah atuh je pangeran teh dianggap pangeran Allah teh kuari mah dianggap deui pangeran dihapura bae ku Gusti atuh komo ieu kakarak mabok kakarake zina, kakarake maling, tobat ke Allah. Atuh dihampura jasa. Asalnya tobat moal balik deui aing ngarasa aing teh salah. Baheula aing mabok aing ngarasa jasa salah. Baheula aing zina aing ngarasa jasa salah. Deuk dikukumahakeun nyangakeun ka Gusti Allah nu boga aing baheula mah teu keur apeng-apengan aing teh dipelintir ku nafsu. Ayeuna mah aing anu melintir nafsu. Aing baheula mah geus pokona mah jadi jurig bae pokona mah lain jadi jelema kuari tobat ka Gusti Allah mah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim maha hampura Gusti Allah mah babar asalnya mun tobat tina maling kembali ke
tobat urang tina zina ulah loba omong tobat urang tina mabok geus urang tafakuran aya sesa-sesa urut baheula urang teh keur jadi jawara maling anu kembalikeun lamun teu ingat bikeun ka fakir miskin beres geus sirup ka Allah bae moal kebal deui asana aing bae urusanana jeung Allah sedangkan Allah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim walamma sakata wallahu a'lam.